lajeng panengah Panawa Arjuna barang nguping kasauran Gatotkaca nafsu ari margi emut nalika ngalantik pahlawan ilang senjata jiwa gantina eker nafsu ka ingkang Raka Prabu Darma Kusuma nanging nafsurna Arjuna ora kedaling lisan katamah nampi usulan Gatotkaca emutan panengah Panawa Arjuna talobe hiji pahlawan parantos wani kailangan senjata anu dianget anglan gagah krancang nafsu ngagugudug amarah teu kawadahan selera gumetelir papatra waos kekrot lir tamaga dijemur maut pancaroba bari ngajemut ramut Raden Gatotkaca maksana bade ditugal jangalna margi janji ilang senjata jiwa gantina rep dada kapiatang Kislogawa melesat nyudu rep dada kapiatang Kislogawa dada kapiatang Kislogawa melesat nyudu Arjuna umara pakon pawendon Aji Kusuma Sekar Wijaya ya Kusuma Mapagita Artasuna Sugan teh balener digawe teh Gatotkaca bat Rama Paman Dipati inget waktu dilantik jadi pahlawan ilang senjata jiwa gantina eukeur mah eukeur Ki Ratu geus talobeh kalengitan mustika jamus layang kali musada anu dipake panglan amarta khususna para pangagu katamah maneh hiji pahlawan anu teu tanggung jawab geus wani ngalengitkeun senjata gagah rancang kapunyulan pahlawan keur ngabela nagara bangsa waktu maneh dilantik ku paman ilang senjata jiwa gantina tayina ku paman dek dilaksanakeun geura tungkul kalmah tangah kalangit papatkeun jam pepaes samat sana kadang keluarga jam ieu menit ieu bakal pisah raga jeung nyawa jasmani jeung rohani syariat jeung hakikat tubat Rama Paman Dipati barang kakuping ku Prabu Darma Kusuma nafsuna Arjuna ka Gatotkaca asa ka Prabu Darma Kusuma ku anjeun ngandika kedaling lisan rai cing emut rai nafsu ka Gatotkaca teh asa ka Gatotkaca asa ka akang be sabab akang ge sanasib sareng Gatotkaca memang sanajan anjeun ge geus palobeh wani ngalengitkeun jimat kapunyulan Panawa anu dipake tanglan mustika jamus layang kali musada nya di dieu mah cing bijaksana be cing adil anu disebat adil teh bener ceuk pribadi bener ceuk hukum bener ceuk umum tak kabijaksanaan urang ange sok bujeng-bujeng Gatotkaca tukang perang sanaos akang tarapasea katara bangsatna katingali nu maling nama nyawa kadikeun mustika jamus
kumargi teka tinggali nu malingna teka tra durat makana akang bade nolak kumaha. Memang sanajan anjeun kitu tobeksa perlu dipaehan mah jeung anjeunna sampean ajal nama sing pati tumekaning pelaya lumunur manggulingan mimiti milayang rana Prabu Darma Kusuma kasinggung ku panengah Pandawa Arjuna lu gaya lumunur mimiti milayang rana lawan tampanan Gatotkaca lajeng barangka tingaku Sri Mahabetara Kresna lami-lami ngantika kedalinging lisan yaye mangka keke aya naon keke antos sakedap cing punten lepaskeun heula Gatotkaca teu kedah dijemut rai aya naon akang bade usul sakedap ieu mah urusan kaula sabab kaula waktu ngalantik pahlawan ilang senjata jiwa gantina laras bongan akang dionang tiap dionang teh ngiring tanggal jawab sagala rupina pamugi usul akang ditampi usul kumaha keke margi ku akang kakuping Gatotkaca sumpingna ka karaton Amarta teh ingkar tina tetekon satria burubut caisocana oge Gatotkaca teh kakuping ku akang kailangan gagak rancang teu katingali nu malingna teu katara durat makana numawi sumpingna ka dieu nganuh kurai bade ditugel jangalna ieu teh asa teu saimang rai waktu dilantik jadi pahlawan ilang senjata jiwa gantina nya tapi di dieu rai leungitna teh nuju kumaha esok bujeng-bujeng Gatotkaca tukang perang akang ge tara pasea heh nyawa kadiekeun senjata keur ngabela nagara bangsa tibatan kudu dipaling komo direbut kumargi mah teu katingali nu maringna teu katara durat makana bade ngayakeun perlawanan kumaha tetep Gatotkaca dipaehan kumaha upami urang ngadamel kabijaksanaan kumaha ayeuna Gatotkaca urang utus sina milari 2 jimat anu parantos ilang ti ieu nagara hiji mustika jamustayang kalimusada 2 gagak rancang satungtung teu acan kapenak 2 jimat Gatotkaca tong sinamulang ka Amarta memang kahayangna ngarah leupas tina ancaman kaula oh bilih cangcaya sampean ka Gatotkaca sieun kabur akang betanona jadi Gatotkaca miang mangga akang borahna nah bade hukum panyara hukum luar Purwadelak upamina bilih sampean cangcaya dipikirku kaula kumaha sok boro-boro bisa neangan jimat anu geus ilang ti nagara cacak waktu dicokot dina cangkengna geus teu nganyahokeun hiji tanah talobeh manusa keur unggul mah dikadek tarangan terang keur apes menincek cangkang cau ti sorodot bisa geger otak yai sing emut manusa bade kusaha diamalkeun anak kabijaksanaan upami teu ku urang mari kabijaksanaan teh kedah karasa turun nyata ku balarea nu aya di nagara tetep Gatotkaca dipaehan jadi teu nampi kana panahan akang teu perlu moal diange paham akang teu guna sampean mah urang luar nagara nah atuh ya ai kinten-kinten teu ngange makana panangan akang teu nampi makana usul akang make sok dionak pingken mah jadi aya rapat aya naon teu kedah ngonang akang da dibalitungkeun mah karuga-ruga sabaraha ongkos ti Dwarwati ka Amarta
teu perlu loba carita tetep Gatot Kaca ditugal jangalna. Oh, kasep Raden. Wah. Emut uak nyaksi ti kaangan. Jangan. Nyaksi kumaha? Nyaksi jadi. 1000 dipika tusuk salaksa dipika ngewasa keti dipika ijid. Lampah bener salamet. 1000 diharuduman salaksa dihalang-halang saketi dipining-pining lampah salah cilaka. Ratu tarang hukum pamarentah muadeg nyiksa nagara mua mamaksa nusok ngalawan kalakuan anu teu bener. Permios Rayi. Tai nama Gatot Kaca sanajan Raka Betara Kresna ngajukeun usul mere panangan rupa-rupa keur ngabela maneh tetep ku paman bakal ditugal jangal. Jangakeun sok kami. Kadang hengsun jenet aya naon Kakang Arya anak hengsun si Gatot palopeh pahlawan piye upama setimpal jeung dosana tugal jangal. Sok Gatot Kaca cingdekeun mangga Rama Paman. Aduh, Raka Dipati. Manawi teh moal hukum rimba-rimbaan kieu. Di mana kabijaksanaan Raka Dipati kasep Raden? Paman teh ikhlas nyaksian Raden. Aduh, paman moal nyaksian kasep. Manawi teh Raka Dipati moal itu cara. Tampanan Gatot Kaca ipan cerobah Rama Paman Dipati teu kedah diancam deui rumaos kalawan nampi kana kalpatan sareng katalubihan. Putra dalam Gatot Kaca parantos tega pati lali dunya sawarga Kundawi Ayu ping 4 warni-warni. Naon ngecapkeun anu teu kaharti hartosna tega pati sanaos teu acan waktosna tapi upami kersaning Gusti nyangakeun putra panjenengan parantos tega kana pati upami leres pati putra panjenengan kedah ku jalan kieu hartina lali dunya teu melang teu ninggalkeun alam karamean. Margi anu dicana kalam kalanggengan sanes harta banda dunya brana iwati amal perbuatan anu nanggal jawab kana sagala rupina. Hartina sawarga teh sagara kanikmatan guna bapa hartina ayu inu pihartinana asal putra panjenengan gumlar ka alam dunya asal tina sagaraning kanikmatan ibu sareng Rama cenah ayeuna nemasing pati tumekaning prayak ku jalan kieu muga-muga becing mulih kana sagara kanikmatan ping 4 warni-warni tiap manusia mati pisah sareng anu 4 perkawis soca sareng awasna cepil sareng danguna pangamung sareng angsina baham sareng ucapna pasrah ka paman sanes kanu ngayakeun paman sareng kaula ridho nyagakeun cang bulan lir tanggal 14 jalan gede Sasapuan disiksik jadi cai dicacak di walang-walang tibak saja. Gatot Kaca parantos dicemuti ramutna bade ditabak ku pancarobah katingali ku semalura kuda pawana maksudna hoyong ngabela ka Gatot Kaca
ngarangkul panengah Panawa Arjuna bari ditobruk pancarobana. Aduh, ayana. Amuing ayana. Keheulaanan agar abdi bade ngajukeun usul manawi bahan katampi sagalak-galak macan can aya nu ngakan anakna manya agan bade tega ka Juragan Anom Gatotkaca. Keheulaanan jisim abdi bade ngajukeun usul pamugi di pasihan nu bagus. Sok dibere waktu samenit lilana. Aduh mantep terangkan waktu duka menit, duka sekon, duka jam, nu penting masa tamat nu cumarios jisim abdi bere. Sok deuk usul naon? Punten atuh eta kermisna lebetkeun heula gila. Sok usul kumaha anu wah kapangkar sakadi kapangkar kieu salerosna mah agan oge awun kapi unyuk bilih kirang tata titik duduga peryoga bongong celogog ampotan rumaos parantos ka uninga ku agan oge sepi ku harti tuna pangabisa estu teu bodo-bodo acan. Usul kumaha kakuping kalawan kasaksi neme Juragan Anom Gatotkaca parantos sababaraha kali ku agan dijemut rambutna bade ditugel jangalna sadayana para pangagung anu ngajukeun usul teu aya anu dianggap ku agan taji sim abdi mas manawi katampi kalawan kahartos agan bade nelasan pati Juragan Anom Gatotkaca bawi raos emutan di sim abdi asa teu saimbang oge bangga milari pigentoseunana di sim abdi anu nyaksian ti kirik dugi ka jadi anjing paripaos ti ngungkuik dugi ka ngungkueuk. Juragan Anom Gatotkaca ti murang kalih dugi ka ayeuna teu acan ayat codeka ngeunaan kana syarat pahlawan jujur ngadek satsekna nila saplasna upami dipercanten teu ngaruksak upami nyerang lepat engal tumampi anu kalima nyaah kasasama hirup. Sunda jisim abdi sok nyaksian ongko ngaku jujur teu kaup dipercaya sok aya ngaruksakna taralan calinci luncat mulang udara tina tali gadang usul tirahayat dugikeun ka para pangagung ti pangagung dugikeun ka rahayat karaos keadilan sareng katrenteman atuh upami nyorang lepat engal tumampi gagak rancang teu yakin diamalkeun seukeut kaluhur teu ngaleret naon-naon wanina karena bener sieuna teh kusalah kasaluhureun ngahormat kasasama ngahargaan kasahanapeun ngajenan yakin tiasa ngahijikeun sareng rakyatna tayah teu saimbang upami ditugel jangal tibatan Juragan Anom Gatotkaca ditugel jangalna kumaha upami digentos tibatan Juragan Anom Gatotkaca kumaha upami digentos ku jisim abdi etang-etang agan mulang tarima ka jisim abdi tilas ngukun titi alit hoyong ngelmu dituduhkeun tapa dijajabkeun hoyong ka istri abdi panglamarna ngabelaan leueur kunang iteuk poe kunang damar hujan kunang payung upami parantos kagenam teh kudu geulis ih kedah be abdi teh narosan ka ditu daai parantos dugi mah kahasilna
agan makulem di kamar sareng Purti atuh jisim abdi mah di kolong sareng Kirik tatibatan juragan Anom di telasan patina mangga abdi gera pencit dasar Semalurah kuda pawana kecapna sumurup kana sumsum balung panengah Panawa Arjuna nganti ka kedaling lisan panengah Panawa anak itu mah sampean ulun kumaula kakaula teh kabarengan ku Pasek jeung Munapek ayeuna mah hade Gatotkaca moal ditelasan patina tapi ku kaula deuk dipocot tina kapahlawananana sanajan anjeun ku kaula deuk dipocot tina kalurahan oge sanggeus dipocot Gatotkaca maneh ulah aya di wewengkon Amarta gera init di ieu nagara sanajan sampean Semar sanak pamajikan gera bawa ulah aya di Amarta lamun katara aya di Amarta ulah samatkan aya di telasan patina kabehanana aduh ayana pupu janing ati buah hate tuturkeun wasalalamina ayana aya paripaos halodos sataun lantis ku hujan sadinten sawius buah aya anu moal ditelasan pati nanging anom dipocot tina kapahlawanan oge diusir teu kenging aya di dieu nyangakeun mangga Rama Paman Dipati kadikeun bis luit kapahlawanan ieu Rama Paman sok gerainit ulah aya di wewengkon Amarta Semar bawa sanak pamajikan sampean kadikeun bis luit kalurahan aduh aya anak tadi bantun dedi tuku sun inung barudak disimpen dina paroko diwadahan kana ruas duh kada malam Selasa malam Jumat tadi kukusane sok gerainit ulah aya di dieu geus teu hayang nempo Gatotkaca jeung Semar sanak-anak init lamun aya keneh di dieu ulah samatkan ieu aya aduh aya anak anu mangga urang angkat isinun aya paripaos ainu jujur kalah di kalubur ainu edan tarumpak sedan mangga urang angkat isin margi urang teh parantos teh dibutuhkeun aya deui anu bisa dipercaya sanajan saturunan tapi beda-beda ideologina sanajan Gatotkaca geus dipocot ku kaula aya pigantinana masih keneh tungga putra Kang Arya Bratasena anterja kasep bagiakeun ieu paman panangah Panawa Arjuna kabat kasabda pertalapa dana pangan ingkang putra Raden Antri Ketika sedih pikir
donyan teguh lamun mikir anu saestu moal kalis mangeye daku kai susah lamun nincak salah ari hate tawaleh ngai lamun emut geni lamun emut sok semua lamun emut sok semua nengai beki alila beki meuli ninggal di jamata kabur kase umang kerjeng sumingkit samarika bisa nyasar manguyuk ari tetep moal liling nyekali mangan salanca dan ngukuhkan ilmu nudit nupukungan mata linglung murubukun malar bukti mudah-mudah nu teguna mun kitu tatu kali rumang aib misil muat jadi hasil malah tambah susah aman pinanggi kejengka sedih biar panjil lumawer lumiar panjil lumawer murupu biar cahaya nirah kartia punang-punangan lumiar panci lumawer murup mubiara cahaya nirakatia punang-punangan lirkana cepat kastori ayat cepat kastori Sekar Wijaya Kusuma